kami kudu dek dicandung mah. Ngaca tuh ngaca, boga banget goreng dodongnya segitu oge. Cek Biona bari ngolotot ka Mang Rudinta. Ari Mang Rudintana kalah nyerenge. Ye, kami mah lain hayang nyandung ona. Eta mah cek kami oge lamun maneh hayang menang deui rejeki anu leuwih. Anu leuwih gede maksud kami teh, maneh kudu naik nadar. Ari ngaran nadar kudu kumanehna anu karasa berat. Kitu cek kami teh lain tadi teh. Cek Mang Rudinta bari ngabalehem. Biona ngulang. Heuh nya tapi bener oge omongan Kang Rudinta teh. Aing oge asa pernah ngadenge lamun boga kahayang cenah kudu nadar. Aing nadar kudu anu karasa berat. Eueuh salahna lamun aing nyobaan nadar. Heueuh, aing rek nyobaan we lah aing nyaho. Aing rek nadar anu kira-kira mustahil kejadian. Gerentas Biona di sajian pihak Mang Rudintana terus katempo neuteub ka Biona bari ulung ngahelenge. Nah, kalau ngulung kitu ona. Ari geus ngarasa berat mah ulah ji. Kami oge teu maksa. Dari rezeki mah sakieu oge jang kami mah geus gede atuh. Boga emas loba, boga duit ngaya. Bari jeung dahareun oge teu kudu meuli. Rek naon deui atuh? Cek Mang Rudinta deui. Nya ari kitu mah Kang kaharti ku kami oge kaharti. Tapi jadina kuring teh penasaran Kang hayang nyobaan. Bener teh lamun kuring nadar naon anu dipikayang kuring teh bakal kejadian, bakal kenyataan maksud teh. Hayang naon gitu maneh naonna? Ah, hayang kira-kira cek akal mustahil bae Kang. Lamun bener jadi kenyataan anu dipikayang ku kuring, berarti omongan akang teh nya soal nadar tadi bener. Oh, jadi maksud maneh teh rek nguji kana omongan kami ona. Nya maksudna mah kitu Kang. Oh, tapi naon atuh nu cek maneh dipikayang anu mustahil kejadian teh? Biona ngahulang sakredeung. Naonnya anu kira-kira mustahil kejadian teh? Gerentas Biona mikir. Keur kitu manehna nempo kana kaayaan imahna anu geus reyod rek rubuh. Biona ngobrolnya seri sorangan. Heueuh aing nyaho we mah. Mun aing hayang ngajual imah dina kaayaan kieu harga 10 juta, mustahil kejadian. Heuh cing aing rek nambah nadar hayang ngajual imah ieu harga 10 juta. Bakal kejadian teu? Gerentas Biona deui tuluy pok manehna ngomong ka Mang Rudinta. Nya Kang, kuring rek nadar ayeuna mah ieu. Kuring hayang ngajual imah ieu tapi hargana 10 juta. Lamun akang bisa ngajual imah ieu ku harga 10 juta, kuring daek nadar lah, daek dicandung ka akang nadarna. Cek Biona. Ngadenge kitu Mang Rudinta ngahuleng. Iya. Sarua jeung hitutna kobokat eta mah. Moal heueuhna aya nu meuli imah dina kaayaan kieu harga 10 juta. Gerentas Mang Rudinta. Nah, kalah nguleng kitu Kang. Ongko akang teh hayang nyandung lain. Tah, lamun akang hayang nyandung, akang kudu bisa ngajual imah ieu ku harga 10 juta. Kuring daek lah dicandung. Cek Biona deui. Bener eta teh ona. Moal hanjakal maneh? Tanya Mang Rudinta. Anu padahal cek pikir Mang Rudinta oge mustahil bisa kejadian ngajual imahna harga 10 juta teh. Atuh udah dina zaman harita harga duit 10 juta teh gede pisan. Bari jeung kaayaan imah mahena teh nya butut nya reyod. Mustahil lamun aya jalma nu daek meuli imahna sampai harga 10 juta mah. Itu cek pikiran Mang Rudinta. Sarua cek pikiran Biona oge. Nya mahena daek nadar dicandung oge kulantaran cek mahena oge mustahil. Moal kuring ngomong hanjakal Kang. Cek kuring oge asal akang bisa ngajual imah ieu ku harga 10 juta. Terus akang ulah menta dina hasilna. Tembal Biona mun tegas. Nya syukur atuh ari kitu ngaona. Sok mahena ngomong nadar sakali deui abi kami yakin. Enyalah, sok kuring nadar. Kuring daek dicandung ku akang asal bisa ngajual imah ieu akangna ku harga 10 juta. Cek Biona ngomong nadar sakali deui. Cok siona. Cek Mang Rudinta bari nyodorkeun leungeunna ngajak sasalaman. Ku Biona ditampalan. Enyalah, kuring mah teh sieun Kang. Daek disebut cak, disebut cek, disebut cok. Kuring mah teh sieun. Cek Biona bari patarema leungeun jeung Mang Rudinta. Cak ngakeun sia. Teu beunang dicabut deui tah si omongan teh. Moal. Cek Biona. Kun sia. Sakali deui kami ngomong cak tah ona. Cek Mang Rudinta deui. Nya ngomong bae ongko. Kuring mah cadung letak di cidu. Tembal Biona deui. Keur kitu rentang-rentang katempo aya sababaraha urang jalma lalaki anu kula leumpang. Katempona siga nu rek ngulu kadinyakeun. Si Horeng anu kula leumpang teh Bah Rustam, tua kampung sapara kanca. Nempok itu Biona jeung Mang Rudinta leuwas. Kang, itu gini sih tua kampung sapara kanca rek kadariekeun, rek narahanya. Ya gini ona.
Moal kitu ras nyokot deui beas jeung dahareun anu tadi mah. Banyak Kang. Banyak itu. Ayolah, jual nyumput Kang. Cek Biona. Bari narik leungeun Mang Rudin tak ngajak nyumput. Tapi Bah Rustam jeung nu sejenna kaburu da deukeut manten. Percuma ona, geus katempoeun. Geus lah, kumaha brehna bae lah. Goreng lamun urang katempo nyumput mah. Cek Mang Rudin tak. Can ge Biona nembalan, Bah Rustam jeung nu sejenna geus arajog manten. Kadenge tua kampung uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembal Mang Rudin tak rada gugup. Sedangkan Bionana ngan seukur olohok. Kenaon atuh Biona, Mang Rudin tak. Gede ngadarawung bae atuh di luar. Pak RT ilu ngomong. Nunjungain bae patua, Pak RT. Apunten, bade aya naon nya? Asal ruas ieu kuring teh. Teu kudu ruas-ruas Mang Rudin tak. Kuring sapara kanca ka dari ieu teh rek aya perlu ka Mang Rudin tak. Tapi da bisa jadi pibungaheun ieu mah perluna oge. Cek tua kampung deui. Mang Rudin tak ngareret ke Biona. Biona pok ngomong, atuh pieu warang kalebet Kang, mangkara atuh ngobrol di luar. Nya onah kami teh kalah poho. Sok mangga kalebet sadayana kalebet. Cek Mang Rudin tak nyumanggakeun. Tuluy bae Mang Rudin tak jeung Biona teh arasup ti heula. Ku tua kampung jeung nu sejenna ditaruturkeun. Kitu deui juragan pangsiun oge ilu asup. Teu dira kabehana geus area di jero imah dari uksila ngarariung. Mang Rudin tak nita Biona nyokot cai jeung sesuguna jang mahiran tamu. Nyandak leuteun ka ditu ona. Ulah Biona, teu kudu repot-repot. Geus carik bae ilu ngariung jeung kuring. Cek tua kampung. Nya bener Biona, teu repot-repot, tos carik bae tos. Bah Rustam ilu nyarita. Atuh Biona nu geus nangtung rek indit ka dapur oge jadi diuk deui. Nah eta mah bunga lantaran da mainna berdasar medit. Kata tamuan kieu teh geus sieun bae itu tadi oge bisi kudu ngaluarkeun dahareun. Tua kampung ngareret ka Bah Rustam. Sok atuh Bah, langsung kedalkeun bae pangwasa dan Abah teh. Cek tua kampung. Pangwakilkeun bae ku patua supados langkung abdol, langkung merenah nyaritana. Bah Rustam kalanitah deui ka tua kampung. Biona jeung Mang Rudin tak beuki kerung heran, beuki penasaran naon pamaksudan tamu-tamuna teh. Ari tua kampung tuluy pok nyarita. Kieu maksud kedatangan kuring sapara kanca teh Mang Rudin tak, Biona. Nya ngajajab si Abah ye anu gaduh paniatan. Ceunah hoyong ngagaleuh rompok Biona. Kitu oge lamun Mang Rudin tak sareng Bionahna rek rical kitu. Tua kampung langsung bae kana pokok tujuanna geus teu make malapah gedang deui. Atuh Biona jeung Mang Rudin teh ngararenjag ngandengi kitu teh. Lantaran perkara ngajual imah teh kakarek oge diobrolkeun ku maranehna duaan. Nya Biona sampai nadar teh lamun bisa ngajual imah ku harga 10 juta rek dicandung cenah. Waduh, geuning nadar aing teh mati geuning. Kumaha lamun ieu imah teh ku Bah Rustam daek dibeli 10 juta. Mun aing teh bakal dicandung ku Kang Rudin teh. Gerentas Biona. Ari Mang Rudin tana Noel kana cangkeng Biona bari harewos. Wah, kadalah sia maneh ona. Geus cak sia maneh tadi. Cek Mang Rudin tak bari rada nyerengeh. Biona cicing bae teh nembalan, tapi dina hatena mah garentos deui. Teu nyangka sacangobok oge. Si orang sigana bakal kajantaan ya. Kudu kumaha aing lamun bener Bah Rustam daekeun meuli imah aing 10 juta. Nah aing kudu rek dicandung pan aing tadi teh bobodohan sabenerna mah da karasa mustahil. Garentos Biona deui. Nempo Biona jeung Mang Rudin tak kalah ngaharulang kitu, tua kampung pok nyarita deui. Kunaon kalah ngaharulang kitu atuh Biona, Mang Rudin tak. Ayeuna kumaha cek Biona jeung Mang Rudin tak. Lamun moal dijual mah da teu naon moal maksa si Abah oge. Cek tua kampung deui. Biona geus rek ngap ngomong, maksudna rek ngomong moal dijual lantaran bisi bener dibeli imahna ku Bah Rustam 10 juta, meureun mahna teh dicandung. Da ari hatena mah mainna teh sieun ari kudu dicandung mah. Ngan can kebat ngomong kaburu kabelaan ku Bah Rustam. Wah, de patua, bade kalarsan bade diical bumi teh. Cek Mang Rudin tak. Atuh Biona teh molongo leungeun nyiwit kana cangkeng Mang Rudin tak. Mang Rudin tak rada ngagurubug. Cicing manehna. Kapan maneh geus janji tadi geus dicakeun ku kami, geus nadar. Cek Mang Rudin tak nyentak tapi rada ngarewos.
Di sejen pihak Bah Rustam meni bunga ngadenge kitu teh. Oh syukur atuh lamun geus boga niat rek dijual mah. Ayeuna kira-kira sabaraha nawarkeun Mang Rudinta imah teh? Tanya Bah Rustam. 10 juta bah. Nya wantun kitu mangga galuh teu wantun teu sawios. Teu kedah digaluh ari teu wantun mah. Tembal Mang Rudinta langsung bae nawarkeun 10 juta. Atuh nu aya di dinya teh arolohok ngadenge Mang Rudinta nawarkeun imah bututna harga 10 juta teh. Bo eta Mang Rudinta kumaha pikiranna? Imah butut kieu ditawarkeun 10 juta. Saha bari nagena rek mulina? Rentas dua kampung tapi ari ngedalkeun mah henteu. Ari Pak RT jeung palebengan saukur gogodeg sedangkeun juragan pangsiun katempo bunga. Tah karasa sia Rustam, kabelejog sia tah ayeuna mah. Rek sasombongan hareupeun aing, op tah sia. Teu dibeli era, lamun dibeli rugi gede sia. Gerentes juragan pangsiun. Di sejen pihak deui bion oge kaketegan hatena sieun namun Bah Rustam wanian meuli imahna 10 juta. Lantaran anu hartina maina oge berarti kudu dek dicandung ku Mang Rudinta. Da geus nadar teh kumaha ieu lamun Bah Rustam wanian meuli imah 10 juta. Beun aing teh kudu dek dicandung. Tapi geus kajenah. Nu penting mah aing menang duit 10 juta. Lamun dina nyana Kang Rudinta hayang nyandung keukeuh, nya aing tinggal minta papegatan. Nu penting mah aing geus menang duit 10 juta. Gerentes biona akhirna mah boga pikiran kitu. Cag urang tunda heula sakedeung. Ayeuna caturkeun kaayaan beuki beurang. Panon poe aya dina saluhureun hulum bejeungna panas moreret. Taneuh nu dipake napak karasa mending ngajelenet. Manuk-manuk racet pating kaleper euntreub dina luhur dahan. Tuluy haliber deui paudag-udag jeung pada baturna parebut dahareun. Sora hayam jogo ge kadeng kongkorongok patembalan. Anu bikang ngangkat katkut-kut kokoreh bari ngasuh anak-anakna. Sora ambe jeung sapi oge sakabeung kadenge hawar-hawar ditungtung lembur. Dina kaayaan kitu di jalan Pilemburan katempo aya 2 urang jalma nu keur leumpang make pakaian ginding, jas, dasi jeung make sapatu. Dina gidig leumpang nama eta 2 jalma teh sigana urang dayeuh. Reg eta 2 jalma teh areureun di hiji warung. Awakna katempo ngoprot ku kesang. Tuluy dilapan ku sapu tangan. "Punten Ibu, nyuhunkeun cai herang aya." Cek salah saurang bari gek diuk dina bangku. "Mangga kan, sok caralik." Tembal awewe tukang warung. Tuluy nyicikeun cai 2 gelas, sor ditunda dina meja hareupeun jalma nu duaan. Gelekek ku eta jalma langsung diinum, langsung erep lantaran meureun hanaang pisan teh. "Ari bumi tua kampung di palih mana Ibu?" tanya salah saurang deui sanggeus mah nunda deui gelas dina meja. "Rompok patua maksudna, itu palih tonggo. Ari agan ti mana kawitna kitu?" "Sim kuring mah kawit ti dayeuh, jenengan kuring Ramlan, ieu rencang kuring Mulyadi namina. Ngahaja ka dieu aya pirogi ka tua kampung." "Oh gitu. Tuh palih ditu rada tebih keneh bumi nama." Cek tukang warung deui. Keur kitu lar Mang Boil kebener liwat ka palebah dinya. Ku tukang warung tuluy digeroan. Mang Boil ka dieu lah Mang." Cek tukang warung bari kukupae ka Mang Boil. Atuh Mang Boil teh ngarandag tuluy nyampeurkeun. "Aya naon Bi?" tanya Mang Boil. "Iya aya tamu saurna teh aya pergi ka patua. Cing panggilin capkeun heula tuh Mang hawatos." Cek tukang warung nitah Mang Boil nganterkeun jalma nu duaan. Mang Boil ngareret ka nu duaan. Jalma nu dua manggut. "Bade nepangan patua, di mana kitu kawit?" tanya Mang Boil. "Abdi mah ti dayeuh. Muhun aya periogi ka patua kampung." "Oh kitu, hayu atuh diajab ku kuring. Kalalesan tadi teh patuana nuju aya di bumi Mang Rudinta. Hayu cong susul bae. Dalami moal ratu di dituna." "Mangga atuh nuhun Kang." Cek eta jalma sanggeus nganuhunkeun ka tukang warung. Tuluy eta 2 jalma teh dibarengan ku Mang Boil arindit ninggalkeun eta tempat.
Cak urang tunda deui. Malik deui nyaritakeun kaayaan di mah Mang Rudinta. Harita Bah Rustam sapara kanca masih keneh katempo ngarariung keur ngarobrol keneh masalah perkara rek meuli imah Mang Rudinta teh. Kumaha Bah, tah geuning saurung Mang Rudinta teh bumina mah bade diical, mung hargina kedah 10 juta sauna teh. Cek tua kampung kadenge deui nyarita. Bah Rustam katempo unggut-unggutan. Nya ari Abah mah satuju bae moal nawis deui, patuba. Ku Abah bade dipeser lamun leres mah dia bade diical, malah mah bade dikontanan. Tapi Abah nyuhunkeun heula waktos bade nyandak heula atosna karompok. Tembal Bah Rustam. Atuh kabeh nu aya di dinya ngajenghok nganeh kitu teh. Iwal teh Kiai Arif kabeh oge eueuh nu nyangka lamun Bah Rustam wani meuli imah butut biona ku harga 10 juta. Be, luar biasa eta Bah Rustam. Wani meuli imah butut kieu harga 10 juta. Aing asa ngadenge dina carita para sahabat ieu mah. Gerentas tua kampung. Ari Bah Rustam nanaan meuli imah butut kieu. Mendingan imah aing 10 juta mah. Heruh dasar milik Mang Rudinta. Gerentas palebe. Dasar bener-bener kurang ajar si Rustam. Ieu mah bener si kana teh memang niat mah panas aing. Kitu cek gerentas juragan tangsiun mah. Sedangkeun Mang Rudintana meni surak bunga. Dua kadalah tuh sangka dasar milik duit menang aing bisa nyandung. Gerentas Mang Rudinta disajian pihak biwanana kalah olohok. Be, teu sangka ngalaman oge lamun kieu mah aing teu dicandung. Teu sangka nadal aing teh geuning mati atuh. Geus tapi kajen lah. Aing kari minta pepegatan bae lamun heueuh Kang Rudinta hayang nyandung mah. Duitna ku aing bawa kabeh. Cek gerentas biona. Tapi ngagerentas kitu na teh bari awakna karasa rileus ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.